Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ke-25. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gora Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados tinyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Isukna nincak poe Senin dan soma kira pukul 7 isuk-isuk geus yang kapagaweanana sedang nu di imah meuni hoghag jempe itu pok ieu horeng euis cucun jeung ibuna keur nyarekan Julaiha meuni beak kadaek nepi ka Julaiha pada ngakesek ceuri kanyerian mun teu gancang ngaleos ka kamar mah rek ditakol ku pas kembang sedang nu jadi pasalna dituduh pajar ngalayanan Den Sambas di sana kitu teh laporan ti Bi Isah lantaran eueuh deui nu nyahoan lintang ti manehna sorangan. Atuh puguh we keur mah ibuna euis cucun teu panujuan Julaiha digawekeunana di dinya kari-kari aya beja kitu-kitu munasabah kehuleun teh nyarekanana nu lain-lain. Teu dicaturkeun kumaha kaayaanana Julaiha dina waktu dicarekan ngan cukup nyerina alah batan digerihan ku hinis. Nu akhirna Julaiha dibere ultimatum ti sarat eta boh aya semah saha bae teu meunang mairan cai-cai acan mun teh mah Julaiha daek ngelol nyamperkeun semah diancam rek diusir bener-bener malah rek dilaporkeun kanu berwajib dianggap pangacau. Teu mangkuk 3 poe ti santasna Julaiha dicarekan kuno jadi dunungan Den Sambas datang deui nyumponan sakumaha jangjina tapi harita ngarasahan jakal di singhareupan teh ku pimitohaeun jeung ku pibojoeun. Nu kakara bisa pajonghok kieu sedang nu dipiharep ku Den Sambas nyatana Julaiha sama sakali teu bisa tepung pisan lantaran dicarek teh ongkohanan Julaiha ngarasa sieun ku ancamanana. Sajeroning diajak ngobrol teh mungguh pikiranana Den Sambas ka mana mendi bari panon ngareretan kalawang nu ka dapur ku pantegna hayang tepung jeung Julaiha tapi woleh teu tembong irung-irungna acan ari rek nanyakeun teu wani pok inggis digoreng tungtungna mah pamitan rek balik bari hate tetep mentegagahan deul lain memeueusan. Sedeng euis cucun katari kurupa jeung dedegan Den Sambas jajakat tandang tur beunghar dina budi basana matak nari kana ati ngahudang rasa birahi keur euis cucun mah meuni reueus bakal boga panutan lahir sakitu kasepna. Sigana moal teu ti peuting kabawang ngimpi ti berang kagundamkeun. Najan harita Den Sambas teu tepung jeung Julaiha oge teu putus harepan heuleut 2 poe katiruna nganjang deui kitu soteh tina bakat ningkulelebna cita-cita ka Julaiha. Tapi nya kitu najan mindeng nganjang oge woleh teu tepung lantaran Julaiha teu dikoncer ku ibuna euis cucun. Malah kadieuna neangan akal sangkan Den Sambas malik cuaeun. Dina hiji waktu ku hayang-hayangna Julaiha pecah jeung Den Sambas kotret bae euis cucun nyieun surat palsu keur Den Sambas. Sakumaha papagah ibuna sanggeus rengse paralak dibaca anu unina kieu. Sukabumi 14 November 1870 kahatur Kang Sambas di bumi.
Kang Sambas ieu serat mugi katampi kalayan langkung ti payun nada dihapunten. Rupi maksudna ngintunan ieu serat teh aya sanes. Ngemutkeun pikiran abdi ku ayana Kang Sambas mikahoyong ka abdi. Asa teu ngumbang kana dadegan. Kang Sambas teh henteu-henteu oge jalmi terpelajar. Kalayan tos kagungan pigarwaeun. Namung akhir-akhir ngaganggu abdi. Anu hir teu walahir teu ngimpi-ngimpi acan. Si horeng jajaka elodan nu disebat lalaki Japilus isin atuh ku tingkatan Kang Sambas. Naon margina Kang Sambas sabaraha kali sumping ka bumina euis cucun ku abdi teu ditepangan margina mah nya kitu teu hoyong we pendak sareng pamegat colonos teh. Sarengna deui sanaos abdi lara balangsak oge kelanan ari dipimaksad ku pamegat nu elodan mah inggis engkena kitu deui cacakan ku ayeuna. Teu acan ngahiji sah sareng Neng Cucun tos aya emutan bade nganyerikeun nu mawi abdi mah narah sawios ceuk wiwilanganana jadi siit oge. Tah sakitu Kang Sambas wayahna abdi moal tiasa nepangan baktos abdi Julaiha. Tah cukup sakitu oge Cun piraku Den Sambas teu cuaeun. Ayeuna nyieun hiji deui nu basa-basana ti Den Sambas keur ka Cucun. Kumaha basa-basana mi? Ah, sok we tulis sakumaha caritaan mami. Cucun mah nyaho beres we. Engke ieu surat baca hareupeun si Julaihana kalawan disaksian ku ami. Tah teori ngadu domba teh Cun, ngarti. Euis Cucun teu ngawalon ukur unggek geus kitu tret nulis deui sakumaha basa-basa ti ibuna rengse nulis sep diasupkeun kana amplop kalawan dirapet malah diprangkuan sagala sarta harita keneh dianterkeun ka pos teu nitah anu sejen. Balik ti pos euis Cucun ngagegero Julaiha sorana meningang kereng atuh teu leleda nu digegero gancang nyamperkeun sarta nanya bangun kaget. Bade aya pikir saeunaon Neng? Coba diuk sakedeung Julaiha, ceuk euis Cucun bari jamatrot atuh ge Julaiha diuk. Kitu deui ibuna euis Cucun nyamperkeun. Teu loba codeka deui paralak euis Cucun maca surat anu pajarkeun teh ti Den Sambas teh kalawan macana ditarikeun demi maksud-maksudna eta surat. Tayalian nyaritakeun yen Den Sambas cintana luar biasa ka euis Cucun teh ngan bae dirintangan ku Julaiha. Pajarkeun Julaiha ngangajak kawin. Sedang pikeun jenisna sajeroning ngadengekeun nu keur maca eta surat gawena teh ukur melenguk bari hate ngalenyap asa tungkep bumi alam ku teu rumasa teh ngarintangan jeung ngajak kawin ka Den Sambas atuh puguh we reuasna kaliwat saking teu sangka satungtung buuk ditipu semu diwadalkeun kana basa-basa dihina teh lain deui hate asa direrejet nampak deui panggelendang kadua kalian tapi Julaiha aja nyarita oge percuma lantaran teu kaurepok balas ditemrong ti ditu ti dieu akhirna ngaleos asup ka kamar sarta setengah ngabebetkeun maneh kana kasur tuluy midangdam sasambat ka indung bapa nu geus marawat teu kapalang jadi jalma sangsara teu weleh dikukuntit bae ku kanyerian netes semplek nincak semplak. Caturkeun surat nu keur Den Sambas geus katampa kalawan dina waktu harita keneh dibaca sarta dihartikeun bener-bener sanggeus kaharti rei bae banget Den Sambas ngadadak beureum. Ya Allah, nah Julaiha aya ku teu sangka jauh kana ulat. Panjuju teh sakitu tegepna. Teu katitih geulis kuno sajan, tapi nah boga carita anu serupa kitu. Dikira tengkang teh cangcaya nikah cintana kana kajuju teh. Nah mani aya ku gari hal teuing basa teu beda ngadahar dodol anu murag kana keusik. Ceuk gerendengna hate Den Sambas mun geus ngalaman di bentar gelap mah moal teu kitu nu saumurna tacan pernah nampa basa ti awewe sakitu peureusna. Tina bakat ning ku teu ngeunah-ngeunahna hate bluk bae Den Sambas nangkuban saputing eta teu daek sare gawe ukur kudu bagedebug nepi ka braina beurang teu sare-sare acan.
Dina pelebah dinya namah tadi lalaki tadi awewe kabeh oge sarua mun aya kahayang atawa cita-cita nugesnya yang dina batin heug teu laksana atawa rentas di tengah jalan munasabah kana gede kapanasaranana teh ceuk sompralna najan dihalangan ku gunung gede oge moal burung ditabrak luas kana nemahan patina tibatan teu laksana cita-cita kitu ceuk pamikiran Den Sambas oge. Keur ngahulang kitu Jorojoy aya pikiran rek datang deui ka imahna eus cucun nu maksudna rek nanyakeun ka Julaiha naon sababna make ngirim surat kitu sarta teu loba nu dipikir deui kenceling bae indit di tempat nu di indokosan najan ngabogaan motor oge harita mah ngahaja teu dipake ngadon tumpak oplet pamikirna ngarah rikip teu dicaturkeun di jalana caturkeun geus tepi ka imahna eus cucun kabeneranana teh pasoma jeung kulawargana areuweuh ngan harita katingalina di jalan keneh Julaiha nyampak keur ngelapan kaca panto atuh blong hatena Den Sambas asa bungangang sanggeus asup ka pakarangan kira jarak 5 meter Julaiha kabeneran ngaliuk lantaran ngadenge sora sapatu barang breh teh horeng Den Sambas tidinya kalios micen banget malah rek asup deui ka imah ngan bae teu kaburu lantaran Den Sambas ngageruan is kayak antos cenah bari nyamperkeun sedang hate mah deg-degan tapi lain nafsu ieu mah deg-degan dumeh tepung jeung nulipi ka Ambon buah hate panjileukan berang peuting atuh nu rek asup ka imah teh sigana aya nu ngenyang reg bae ngajanteng dina lawang panto teu beda ti patung sedang hate mah kakejotan hayang ngejat ngan suku ngadadak kawas dipaku tungtungna nu dipikasieun teh geus aya tukangeun kunaon eus teh anggora micen rarai nah bendo kangkang menang 2 menit mah Julaiha teu ngawalon malah teu ngaliuk-liuk acan jongjon we nonggongan tapi ari hate mah geus hayang gara-gara pok nyarita nanyakeun perkara surat sanes is teh nangkang ka dieu teh sanes lantung tambuh laku lunta tanpa nu diseja estu priyogi pisan ngahaja nepangan wireha teh ngaberung aya hiji hal anu bade ditaroskeun naon margina eus ngintunkeun serat ka engkang nu basa-basana mata krungseb kana hate naon nu janten marga lantaranana kuraraosan mah engkang teh 1000% menaruh minat ka salira eus namung akhirna bet janten kieu geus kitu mah kakara Julaiha nyarita kitu oge bari ratu hate kalawan nada-nadana siga nu rek ceurik engkang tangtos bade nyangki abdi ambek oge margi jelas salira engkang nu lepat kalayan teu aya kapercantenan ka abdi panti waktos kamari ieu keneh disanggemkeun yen abdi jalmi sisip harti tunabasa urang kampung bau lisung dipandang rupi teu geulis dipandang beunghar teu harta teu banda ukur ngagaduhan badan sakujur oge ukur akuan nyatana pangeran nu kagungan sedang tiasa hirup oge ukur nurut kadeungeun-deungeun purah sosoroh teh sanes guguyon ku engkang ka uninga namung sakituna deui ku abdi teu dipake aral subaha margi tos nasib abdi nu teu tiasa ditolak teu kengeng dialim-alim segruk Julaiha ceurik bari nungkupan beungeut perkawis eta mah is teu kedah diulangi deui kusakali diunggulkeun oge tos kahartos pan sanggam engkang kumaha sanaos eus berulang-ulang nyebatkeun jalmi hina jalmi taya kagaduh oge keur engkang mah tetep nu janten pilihan teh lintang ti salira eus mung bae ku ayana engkang tumorojog tanpa larapan dongkap deui ka dieu maksadna bade tumaros naon margina nganggo ngintunkeun serat samodel kieu ceuk Den Sambas bari ngodok surat tina pesa ka mejana sarta diasong-asong ti gigir Julaiha ngagebeg dituduh pajar ngirim surat kulantaran teu rumasa teh akhirna nyarita bari nying hareup duh engkang abdi mah teu rumaos ngintunan serat saemut abdi teu acan pernah silih seratan bujang-bujang sareng pamegat sanaos sareng istri oge teu acan engkang ari ieu atuh serat ti saha pan eta eces tawisan eus piraku ari teu aya nu ngadamel mah serat tiasa dongkap ka engkang cobi uninga sing leres seratan saha ieu Dan Sambas boga rasa terpercaya najan Julaiha mungkir oge tetep disangka lantaran tekenan manehanana tina bakat ning penasaran dadak-dak ku Julaiha dibaca dina jero hatena. Laras serat teh eis
Sanes engkang nanti saha atuh dan sambasnya sedak bari netep banget Julaiha katembong manis sepak bakat minggu rewas tapi sakicep eta tulisan geus kanyahoan nu pasti dijieun ku Eis Cucun ngan bae Julaiha embung papanjangan kajeun dipungkir duka atuh Balon Julaiha sorana hampir teu kadenge tidinya Malik nanya kaden sambas tah ayeuna kieu engkang perkawis eta serat abdi teu rumaos ngadamel sanaos diangkat sumpah nu mateni oge abdi ridho sawangsulna abdi tumaros dupi engkang rumaos ngintunkeun serat kaneng Cucun kumaha Eis ku kupingan teh engkang ngintunan serat ka Cucun upami engkang ngintun serat ka anjeunna ulah dipaparin darajat teu rumaos Is sanggam saha pajar engkang ngintunan serat ka Cucun teh sareng kumaha dina unggalna dan sambas sesumpahan terumasa ngirim surat kitu deui Julaiha teu daek ngawalon anggur melenguk tungtungna itu jempe ieu balem kari masing-masing tanda tanya di jero hatena tapi teu lila den sambas nanyakeun bapana Eis dupi pasomana aya Is manawi teu araya nu jangkat ka mana sadayana muhun sadayana ari waktos tibi isah mah sanggamna teh bade ngalayad pimertuanana rakaneng Cucun wartosna teh damang keur gunem catur kitu torojol pamana Eis Cucun nyaeta rai ibuna nu katelah haris manehna kakara balik tas latihan main bal barang ngareret kaden sambas gancang ngabalieur deui micen beungeut sakitu mindang panggih oge ku harita mah ngadadak siga nu teu wawuh batan daek ngaku anggur ngabudian najan haris kaayana kitu pikeun den sambas mah tetep teu nunggoreng sangka malah ditanya sakumaha biasa lantaran di lain-lain oge urut babaturan sakola waktu keur di SMP meuli ti mana Riz asa nembe tepang nu ditanya waleh teu daek nembalan malah teu ngaliuk-liuk acan tonggoy we unggah ka imah nepi ka teu bijil-bijil deui ai nakunaon ari harisnya ditaros teh bete kersa ngawangsul duka atuh eta rupina mah teu kadangueun aya kurupa-rupa gogoda piaraleun dasar keur tiis diri mah teu waleh sagala salah nanya oge kuat teu ditembalan eta mah kitu we nya Is pacuan ulah terulang deui ngintunan serat sapertos nu nembe teu aya hartosna kikituan teh atuh salajengna bade permios we Rai poe ketakna haris terhadap Julaiha asa beuki mendalam boga pikiran kadua leutikna nepi ka barang berena hantem-hanteman teu sirikna kajeun teu sorangan tapi nu dipiharep nama satungtung buuk oge teu aya pikiran naon-naon kadar rezekina kitu ceuk pikirna da pamere tara nepi ka ditolak teu aya jero-joy cinta sotenan ka haris lain bae ku teu suka-suka teuing ngan bae bakat ning geus kacangreud ku den sambas kitu oge bati hate tas inget maneh teh dinten teu oge masih keneh katalian hukum ku somad nyatana nu jadi salaki nu geus sakitu taun can aya raratanana pisan jadi tungtungna keur Julaiha ku waktu ayeuna korban perasaan kitu bingung kieu salah mun lengoh onaman teu riweuh teuing pikiran teu karasa ku nyerelekna waktu nyaho-nyaho geus pukul 2:30 harita den soma sakulawarga kakara balik tas ngalayad pibesaneuna beuki beh dieu pikeun Julaiha ku Eis Cucun jeung ku ibuna pada ngabarudian keur mah aya pasal tadi diwuwuh deui haris histori pajarkeun den sambas datang kalawan uplek ngarobrol duaan jeung Julaiha rai poe tepung minggu ganti bulan anu anyar tambah nyerelekna waktu tambah deui nyerelekna cita-cita haris keukeuh mikahayang ka Julaiha nu matak pantes rek ngayakeun aduan-aduan oge malah ka Eis Cucun jeung ka ibuna mangaruhan teu bener sangkan Julaiha renggang jeung den sambas
sedang batin dan soma sanajan bari teka tingali ketakna nu jadi adi beteng geus cukup katoong yen Haris boga pikir kadua leutik terhadap Julaiha ngan bubuhan ninggangna di jiwa kolot najan katingali kitu teu daek gurah geureuh malah satadina mah lamun Den Memed dacan boga papacangan rek direremokeun ka Julaiha najan kitu teu bisa ngalangsungkeun ongkohanan bisa jadi goreng lantaran nu jadi adi beteungna nikahayang ka Julaiha. Pikeun sawangan atawa pamilih kolot mah najan bari teu nemrak sok tara nyalahan teuing komo deui keur Den Soma nu cukup ku elmu beunghar ku dasar lahir batin geus kapatri ku pangarti geus legok tapak genteng kadek leuleus jejer liat tali mun aya picaritaeun tara ujug-ujug pok teu boleh dibobong diutahkeun heula kitu deui mun aya pangaruh naon-naon teh tara gancang guguan. Tong boro ti piluaran najan kulawargana pisan tara digugu malah dianggap api lain. Cunduk waktu datang mangsa diwuwuh karideuan ti Gusti Nu Maha Suci putrana Den Soma anu cikal satamatna sakola teh teu bangkuk bubulanan geus tatan-tatan pikeun bawaeun seserahan. Ku ayana kitu ibuna Den Memed ngarasa bungah eukeur mah risi sieun karung hal kalawan hayang buru-buru boga minantu calon doktor bogoh we asa kagunturan madu kaurugan menyan putih nu teu diengkekeun deui ngayakeun babadamian. Pi kaping sabaraha nya saena ngiangkeun Memed teh dina soal waktu mah najan poe naon bae oge memang alus eueuh poe nu goreng ngan pikeun urang mah ulah ngalepaskeun tatali karuhun kudu we utang itung heula nu dipalar mah eueuh deui lintang teh kasalametan keur sarerea puguh we lamun rek gedebug mah babari tapi akhirna sok aya bae hiji eta atuh kaduana pikeun urang najan 1000 kalinya kanu jadi anak ulah mandang puji kajen rugi kudu ngukur kana kujur nimbang kana kaayaan ngumawula kana kahadean urang ulah kieu mi abong kenanya ka anak dibelaan nganjuk ngahutang ngarah basa uluh-uluh batur akhirna beres nyelametkeun budak kantun rumahu yang harapan anu nagih nu stadina suka jadi duka tah ayeuna mah kieu bae perkara ngiangkeun Memed engke bae dina poe Kemis tanggal 24 kumaha mun poe eta ami satuju ari cara abdi mah teu bade ngalangkungan api pokona budak salamet urang salametan emutan abdi oge nya kitu teu hoyong pupujieun walon bojona kitu sateh bakat ningku bunga yes atuh puguh we ulah pupujieun mah lantaran jalma nu pupujieun mah pang teu ecrog-ecrogna sarua jeung nu disebut teu ngukur ka kujur tenimbang kana kaayaan teh lain kumaha mun kieu deui mi kitu oge lamun ami satuju di mana budak urang geus salamet urang tuluy we hari salametkeun har ari api bet kawas nu lieur nyalametkeun si Haris teh kasaha naon make kasaha urang kawinkeun we ka Julaiha walon Den Soma bari seuri ambuing nah ari api kawas murang kalih bae moal nyagedaekeun si Haris sina ngawin si Julaiha kira-kira atuh bujang dikawinkeun karanda geus badot onaman nya ari apih teu ngaraos hina onaman kagungan rai ditikahkeun ka bujang mangga bae ngan abdi moal ngaku adi ka si Haris malih moal kengeng cicing di dieu ieu mah pan tadi oge lamun ari teu satuju mah teu nanaon da apih oge moal rek ngadu-ngadu soal jenis gitu kasaha we sukaeunana laras abdi mah pi upami si Haris hayangan ka si Julaiha diusir we si Julaihana kumaha lamun Haris nuturkeun kasaha nya ka Julaiha menang we hayang pincang mah si Harisna bojona Den Soma rada geuneuh tandaning bener-bener micecep ka Julaiha aya kitu na ami teu sangka galak bobohan atuh boga teureus cikalong Den Soma nya kakak seuri
telila dur bae bedug magrib nu ngawarangkong ngadadak jempe malah tuluy ngalaleos ka jamban sedang Julaiha dina waktu harita dununganana keur salalat magrib manehna kaprak-kaprak ngahanet-hanetkeun dengan sangu keur nyadiakeun dahar sore. Sanggeus sagala haranet kalawan geus diwadahan barang rek dibawa ka jero euis cucun norojol manija motrot sarta Julaiha keur mawa sangku dieusi angeun ge dihewag. Kadiekeun Julaiha ku urang. Sawios neng ku abdi calik we neng mah ulah ngiring barang damel bilih ibu bendu. Nu matak ieu ge dititah ku ami cenah bari ngajewang sangku nepi ka keplok. Teu kungsi ngomong deui Julaiha ka dapur rek nyokotan piring alas. Nah atuh tina kituna teh abong kena dadalan nu sangsara barang nyokot piring tina pago ujug-ujug kapre gelas murag kadupa ku piring kabeneran euis cucun norojol. Naon tate Julaiha? Gelas kadupak neng. Walon Julaiha mani ngalalapar bakat ning kurewas. Dasar nu malabong mah nya kitu. Eueuh pisan karintihanana. Cek urang kumaha tadi keun ku urang nyadiakeun dahareun mah na maneh bae nu becus kana barang gawe teh. Hapunten we neng da bibi oge sanes ngahaja meupeuskeun. Heueuh teu ngahaja ngan siana goblok. Dasar manusia pedaran ti kampung jauh ka bedug mah rata-rata biko tolol alabatan kebo barang gawe sakitu oge beri juta jete kawas kuda adean. Hayo gubugan ku sia belingna. Euis cucun maniti popolotot nyisia keur kitu torojol deui isah nyampeurkeun ka dapur lantaran ngadenge nu ngepre. Naon nu peupeus teh neneng? Cik bisa bari ngareret ka Julaiha keur mulungan beling. Eta gelas murag ku neneng gegelas baheula ulun euis cucun. Da eta atuh nyi eha mah rek barang gawe teh tara menta dibantuan ka bibi sagala rupa hayang ku sorangan. Dasar we eta mah manusia bangkar warah. Teu dituna mah hayang kapake aing teu deungeun gumelis pisan tembal euis cucun bari ngaleos mawa piring kitu deui biisah nuturkeun bari mawa kobokan dieusi cai atah. Sedeng Julaiha sajeroning mulungan beling nepi ka dipiceuna kana carangka teh cai panonna mah ngalembereh rasku kanyerian. Beak minggu datang bulan nu anyar harita di bumi napi besaneun pasoma geus ciweuh ngatur itu ngatur ieu nu geus jadi kebiasaan setiap boga permaksudan hajat. Tianggalna keneh oge jalma-jalma boh tatanggana nu dareukeut atawa ahli-ahli cakah cikih digarawe nu olah di dapur heureun usik kitu deui nu nyieun papayon di buruan ngageder sabagianana nu mapaesan ku kertas warna-warna. Sumawana dina prungna hajat kacidanyu gemakeun anak rongkahna lain dikira gamelan degung maningungkung mapag tamu-tamu ondangan tinu nu deuketna nakleuk tinu jauhna merul nu sumpingna mojangjeng jajaka pagandang-gandang sungsong munjungan kadua panganten. Peutingna disambung ku wayang golek ramena kaliwat saking nu lalajo mani heureun usik nepi ka tamu-tamu ondangan hese bijil nu rek asup nu lalajo surak euyah-euyahan. Munasabah pikeun babantu lalimpeuna teh lain beja beungeut karoneas panon beureum jaba ampir eueuh saroraan lantaran capek gawe di wuwuh kurang sare kitu deui Julaiha. Najan ku dunungan di budian oge ti samemehna rek prung hajat geus leuwih ti heula kapeto nyeunan kue bubuhan aya pangalaman jeung rajin malah lain bae nyieun kue dina masakna kapake nakara. Atuh dina leuseuhna teh leuwih-leuwih tinu sajian boro-boro cara batur salin tea malah teu bisa lalajo-lalajo acan sedeng pimurtaeun euis cucun mah datangna oge pangheulana. Waktu harita den sambas najan teu panuju oge bubuhan ngaragangan nu jadi kolot pimetohaeun kapaksa diuk ngarendeng jeung euis cucun. Dina waktu dahar bareng siga nu miluh wapringkung jeung panganten tapi ari batina mah teu boleh nyeng celak ingat ka Julaiha mun kongang hayang ngajak babarengan hanjakal diganda teu katalian ku euis cucun oge tetep Julaiha moal bisa maturan lantaran hese gawe kitu deui.
Keur Julaiha munggu hatemaku menjot kalawan boga rasa panas ningali Den Sambas gegendengan jeung euis cucun. Palebah dinya namah geus moal henteu. Teu dicaturkeun kasibukanana nu boga hajat kalawan ramena tatabehan. Caturkeun poe geus beurang, panayagan jeung dalang katut sindenna geus baralik kitu deui sabagian ahli-ahli geus mariang ngan nu can balik teh. Den Sambas jeung Ibu Ramana kitu deui Ibu Ramana euis cucun kitu soteh lain bae ku sono antara besan jeung besan ngan pikeun Ibu Ramana Den Sambas rek nuluykeun waktosna kabujeng sae pamiarsa dek nuluykeun naon cenah ieu sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.